Para mitra kaum dangu kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya ya hibar repang duati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung nududu dihanca ku Mang Jaya, carios nyambung judulna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang, ayeuna teh nincak bagian ka-8. Mitra kaum dangu, Mang dia keukeuh nyebutkeun aya bahaya, dumeh tadi Ibu Ocoh nyebutkeun bahaya. Ingat pamana urang muli bilih aya naon-naon di bumi. Nama tuh, ieu jang Isa kurang ka imah heula bisi aya naon-naon. Keunu di baruat mah daya itu aya Nyi Momo. Mangama tema harita teh jang Ishak teu hararese. Ustad Winata sareng garwana katut jang Ishak arangkat. Malah Nyi Mas Aisyah mah menita sirikna lulumpatan ngaraos risi aya naon-naon di bumina. Barang dugi kasampak Ibu Ocoh jeung Nyi Lisna keureting jalenggut di teras. Korejat Ibu Ocoh ngorejat nangtung sarta ngabejaan ka Nyi Lisna. Tuh geuning geus kadarieu Lis, cek Bu Ocoh korejat Nyi Lisna ngadeg bari nyepeng amplop ka pengkerkeun. Aya naon Bi? Aya naon Lis? Nyiman Aisyah enggan naroskeun. Bari ngalirik ka Nyi Lisna, pok Ibu Ocoh nemalanti heula. Nyi Mas jang Ustad cilaka. Cilaka lamun urang cicingeun teh bahaya gede ye. Cek Bu Ocoh teu sirikna bari garo singsat. Ari bibi kunaon matak pikariwaseun pisan terus murang kali pisan. Aya naon Bi? Mohon bi aya naon atuh nu dimaksad ku bibi teh. Deme ieu Mang dia nyusulan ka Serang, Ustad Winata mairan tumaros. Sanes aya bahaya ama mun aya pibahayaeun, saur Nyi Lisna nembe ngawaler. Pibahayaeun jua naon dicing caritakeun ka ama. Ustad Winata ngalirik ka putrana. Ieu ama nembe aya serat. Surat isaha? Mangala uningan ku ama nanging tong di dieu bila aya tamu. Bios di ditu dilebet ama, saur Nyi Lisna bari masihkeun serat. Teras kala lebet samalah jang Ishak nuturkeun ka jero. Sedeng Ustad Winata lebet heula ka kamar nyanak tasma. Ari nu ngirimkeunana saha Lis? Nyi Mas Aisyah naros. Buka anu ngintunkeun nama Bu jalan abdi ge terang aya serat we tinini. Nya nu mimiti ningali surat mah bibi Nyi Mas. Bieu bibi keur sasapu di teras barang bibi rek ngelapan meja ningali aya amplop dina kursi. Geus kitu ku bibi dibikeun ka Lilis. Temal Bu Ocoh. Torojol Ustad Winata kaluar ti kamar gek calik kalean tasmana diangge. Cing engha atuh amana abdi ngupingkeun sareng sarati saha cenah. Saur Nyi Mas Aisyah rupi nu teu sabar. Berai dibuka lajeng diilo ku Ustad Winata. Malih garwana ge ngiri-ngilo kana seuri eta surat margi. Calikna ngareneng. Ari tamat Ustad Winata ngilo eta serat gumujeng ngahehe. Bu Ocoh silih reret jeung Mang dia bade gana ngarasa kaget dumeh ningali Ustad Winata gumujeng. Lucu. Ayaku lucu kabina-binanya, saur Ustad Winata para mitra. Har itu amanah anggur gumujeng sareng nyebatkeun lucu sagala. Jalmi ngancam dianggap lucu, kunaon ari amanahnya? Saur anu tenang-tenang wae geuning. Sedeng abdi mangiri-ngilo kana si surat teh meuni ratung kieu jajantung, saur Nyi Mas Aisyah. Anjeunna leres-leres hariwang. Nya dianggap lucu teh ku ama-ama jelema samodel kieu make menta disambut ku sakabeh rakyat nu aya di dieu. Bari kudu mawa gagaman disebutkeun aral mah aral kunaon cenah jelema teh. Teu lebar-lebareun ku nyawa siga waruga manehna dilapis ku wajah we cenah nya. Nya jang Ustad meuni siga nu tenang pisan jang Ustad mageuring. Gancang ka ditu ngajurungkeun ieu jang Ishak jeung Mang dia sidang ngabejaan ka rakyat di dieu. Supaya ariatna perlu nyungsi heula kanu jauh. Bu Ocoh mairan milu hariwang. Ulah geumpeur-geumpeur bibios sing percanten ka abdi. Ibi ge lain teu percaya ka jang Ustad ngan tibatan urang iat namanya. Ti ayeuna aya paribasa kudu ditiung samemeh hujan. Heuh sadia payung samemeh hujan kumaha lamun ke peuting. Daratang heung huru hara di urang tada teuing we rakyat di urang geumpeurna meureun. Sanggeus aya kajadian bari aya nu cilaka meureun jang Ustad adi nu aya di dieu dinahakeun ku rakyat.
geus nyaho aya ancaman cicing-cicing wae. Temal Bu Ocoh siga nu keheul ka Ustad Winata. Pok nyilisna nembe sasauran di barung kurarai semu beureum rupi nu nafsu. Lah ini mah kieu we Mang Isaknya. Wayana sadaya masyarakat di lembur ieu wartosan sina karempel we di dieu. Utamina mah pameget, yos istri-istrina mah teu kedah. Saur nyilisna miwara ngempelkeun masyarakat Kajang Isak. Keheula lis keheula. Ari maksud lilis rakyat cina kadari teh rek naon? Ustad Winata nartu maros kaputrana. Maksud mah bade di wartosan we rehna aya serat ancaman gitu. Supaya rakyat di dieu sadayana siap-siap. Sanos abdi kita mah cicingeun ama peryogi musir jalmi biadab mah. Mari ieu mah sanes antepeun tos jelas bade midamel picilakaeun khususna ka ama sareng ka ibu kali ka abdi. Atuh ka rakyat sadaya we umumna mah. Walar nyilisna ngebrehkeun kawantun. Sareng gede hate wireh anjeunna parantos nampi panggembleng tina bab ulin bela diri. Atuh Ustad Winata ramana anggur mesem ngadangu cariosan ti putrana kitu sapertos anu dianggap lucu. Lis keur ibu maka cida satujuna rakyat di dieu sina karumpul kalawan rek dibere penerangan. Ngan keur lilis omat ulah pipilueun lantaran lilis mah kasebut awewe. Tur can aya pangalaman ieu. Keun bae sina kaum lalaki. Ari awewe teh ceuk paribasana heureut deuleu ponok lengkah. Saur Nyi Amas Aisyah ngaraos hariwang kru janten putra. Mangkaning kagungan putra mung hiji-hijina tur keureumeujeuhna rumaja. Para wargi kapungkur para sepuh nyebutkeun awewe heureut deuleu ponok lengkah. Ieu teh dibandingkeun sareng pameget. Janten pameget mah cenah henteu kasebat heureut deuleu kitu. Henteu kasebat ponok lengkah kitu. Dibandingkeun sareng pameget namung ari ayeuna mah para wargi istri ge sagala widang atuh. Sagala widang istri oge ayeuna mah henteu disebatkeun heureut deuleu ponok lengkah henteu ayeuna mah. Pek sing jujur sing jucung jing nepi ka jucungna ulah cenah paribasa kuring mah awewe cenah kitu disebutna ge cenah heureut deuleu ponok lengkah ih teu aya kamau cenah para wargi sadaya ulah mangga kanggo kaum rumaja terutami istri ulah nepi ka aya paribasa heureut deuleu ponok lengkah mangga sing sajujur-jujurna sesuai sareng kamampuan kitu. Aya mah istri ge jantan pilot istri ayah ini mah syukur tong boro pilot jantan angkasawan ge ayah istri kitu mawi ulah ngaraos naon teh kahalangan ku masalah-masalah heureut deuleu ponok lengkah mangga bade jantan naon ge nu kira-kira kahartos atanapi nu kira-kira diwenangkeun mangga ayah istri kitu mawi ulah ngaraos naon teh kahalangan ku masalah-masalah heureut deuleu ponok lengkah mangga bade janten naon ge nu kira-kira kahartos atanapi nu kira-kira diwenangkeun mangga para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Harita nyilisna nyarita ibu mugi ibu ulah kagungan penggali wireh abdi istri aya paripaos istri mah ponok lengkah heureut deuleu. Nanging sanaos bari aya paripaos kitu oge kang abdi mah teu ngemutkeun ka dinya Bu. Sanos istri sanos pameget ge sami. Sanos abdi kasebat istri sami sareng ibu sareng nini daya lepatna ngiring singkil dina ngabela hak sareng jiwa sewang-sewangan. Sajabi ti kitu satiap jalmi nu bade ngareksak boh raya, boh ka rakyat, boh ka nagara sareng ka agama peryogi ditumpes dugi ka akar-akarna Bu. Nah ibu sareng ama tega upami abdi janten mamangsa jalmi biadab. Saur nyilisna ngebrehkeun kawantun bari ngalirik ka Ustad Winata ramana. Sok enggal Mang Isak sadayana rakyat di urang di wartosan ayeuna sina karempel saurna deui. Pok Jang Isak tumanya ka Ustad Winata nuju melengu. Kumaha tuh Pak Ustad nyimas lilis miwara ngempelkeun rakyat. Ceuk Jang Isak maksudna menta kaputusan heula ti Ustad Winata sabab nganggap guru. Ya teu naon ari araya mah bejaan we sak. Tapi tong ayeuna engke we bada asar kira-kira pukul 4. Ayeuna mah kagok sakedeung deui waktuna salat asar. Walar Ustad Winata geus kitu mah Jang Isak tuluy ini ngawawaran ka masyarakat di eta lembur. Saurna eueuh nu kaliwat aya keneh nu di kebon di bejaan di kebon, aya nu di sawah di bejaan di sawah. Tapi kana waktuna pukul 4 masyarakat di eta lembur geus pada kumpul. Sabagian aya nu di teras sarila, sabagian di luar dina panyaweran Caringogo,
harita Ustad binata sareng saputra garwa tos nyampak nuju caralik dina kursi. Ama bade ku abdi wae sasanggeumna ama, saur nyilisna bangun teh sabar ongkohan rakyat geus karumpul. Ukuran nu jarompo we nu teu daratang teh cenah. Keun we ku amalis nu cumarita mah. Walarwa Ustad binata jung ngadeg terasa sauran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema rakyat-rakyat meniragem jep jempe kawas gang katincak. Para wargi sadaya langkung tipayun simkuring ngaturkeun nuhun khususna ka Bapak Kokolot Tampung. Oge ka Aki Aceng sareng Mang Subinta. Atukum kasadayana nu parantos kersa ngaluangkeun waktu sumping nyaosan kana angkiran ti simkuring. Tinangtos para wargi sadaya ngaraos hemeng, ngaraos tanda taros aya naon ku simkuring diangkir sacara dadak-dadakan. Tumalik itu insyaallah simkuring bade nyangemkeun ka peryogianana. Tadi kinten-kinten tabuh setengah 2. Simkuring nampi serati salah sawios jalmi nanging duka saha nu ngintunkeunana simkuring itu terang-terang soteh nembe tos aya dipunana. Dupi nu mendakanana pun bibi nalika anjeunna tadi sasapu di dieu mendakan serat di amplopan dina kursi. Enggana carios ku simkuring diilo dugi ka tamatna. Kantenunan sakedapan mah simkuring ngaranyug nanging aya oge hoyong seurina sareng ngaraos lucu. Ku jalmi nu ngidamel ieu serat supados langkung eces kalayan kadangu ku sadayana. Ayeuna sina diaos ku pun anak, lis sok baca suratna sing rada tarik saur Ustad Winata. Teu leleda nyilisna ngadeg kalayan muka surat teras diaos tarik. Ustad pasti keur diri anjeun ngarasa kaget ku ayana ieu surat bisa datang teu puguh-puguh nu teu kungsi tepung heula jeung nu ngirimna. Pada ieu surat dikirimkeun ku anak buah kaula. Ngan ku anjeun mah jeung ku nu sejen teu katingali jadi yakin panon urang teh urang dieu mah KBG buncelik tabuh laku pahili jeung mata peda. Naon perluna naon maksudna kaula ngirimkeun surat keur diri anjeun? Taya lian kaula rek mere bewara ka anjeun. Geura siap-siap anjeun Ustad kalawan tunggu kadatangan kaula ngan teu bisa ditangtukeun poe naon tanggal sabaraha-sabarana. Kaula rek mulangkeun ka teungeunna hate tina perkara kaula ngutus 3 urang anak buah pikeun ngalamar anak anjeun, tapi maksud jeung tujuan kaula ditolak secara lemes ku anak anjeun. Ku dasar kitu keur anjeun ulah rek ngeunah-ngeunah Ustad. Bongan anjeun teu bisa mere peurah kanu jadi anak. Mana kitu ge pasti anak anjeun di papatahan sangka nolak kana harapan kaula. Geus dicukupkeun sakitu we perhatian ti kaula. Geura siap-siap ninglingkeun 2 leungeun baju Ustad. Kaula bakal ngutus anak buah nu lobana kurang leuwih 20 jelema. Kalawan geura papa geura sambut ku anjeun jeung ku masyarakat di dieu nu saloba-lobana barisina marawa gagaman kabeh ti kaula Murdasim alias si Macan Tutul. Kitu para mitra eusi surat nu diaos ku nyilisna. Atuh sakabeh harita para wargi sadaya masyarakat nu karumpul meuni saheng teu beda ti nyiruan kaluar tina sayangna ngarasa kaget campur panas hate ku ayana basa-basa dina eta surat. Ngaso heula ngaso. Kaumdang harita korejat saurang lalaki nu di luar nangtung sarta cacarita siga nu nafsu. Mama Ustad, simkuring siap musirna jalmi nu cumantaka ka pangarsa. Kumaha batul-batul siap teu? Siap. Urang sing harapan ku sareang euy. Temar hayat meuli reang bari carengkat nangtung. Tenang para wargi sadaya. Simkuring bade tumaros heula ka sesepuh di antawisna ka Aki Aceng. Da kitu unggulan eta serat teh tangtos ku Aki kadangu
Nusalajeng nasim kuring bade tumaros ka Aki kumaha pangemut Aki aya ancaman kitu ti hiji jalmi jenengan mudasir alias si macan tutul. Saur Ustad Winata para mitra nu hartos namah munut pandangan ti Aki Aceng. Ari kanggo Aki mah moal bade ngalalangkungan kana pengalih ti pangersa sun. Kumaha pisaeuna nama nganyangakeun sun. Tema Aki Aceng teu mere kaputusan nu pasti. Upi pangemut Mang Subinta kumaha Mang? Ustad Winata naros deui bari ngalirik ka Mang Subinta tukang ngalatih silat. Kantenan. Upami limanaan mah anu saestuna eta unggelan dina serat teu kinten galihalna. Teu kinten matat ngarerapna kana hajesu nanging kangge timang mabade nyangakeun we ka sadayana para wargi anu nuju ka rempel. Tema Mang Subinta kumaha pamadegan masyarakat. Korejat nyilisna ngadeg terasa sauran. Punten mama abdi nedawidi bade ngiring sasanggem. Sok atuh. Walar Ustad Winata gek calik heula ngareneng jeung ingkang garwa. Bapak-bapak sadayana numutkeun praosan simkuring eta unggelan dina serat teh nawiskeun hiji penghinaan. Nawiskeun hiji ancaman nu kitu teu kinten matak ngabahayakeunana. Khususna ngancam ka kulawarga simkuring. Atuh umumna ka para bapak-bapak sadaya. Jalan raya nu aya di dieu sadayana kabaud. Ku ayeuna ancaman kitu kanggo simkuring leres oge kasebat jiwa istri. Tur atah keneh dina sagarupi pangalaman. Nanging simkuring teu kahalangan ku jiwa istri, teu kahalangan ku atah keneh pangalaman. Simkuring moal unur sasiku moal ngejat satunyang peas. Moal unur ku paur moal ngejat ku kalingrang. Moal risi pegat pati jalan menangtoskeun ponok ieu sareng panjangna pati sanes jalmi nanging Allah Subhanahu wa taala. Simkuring bade toh pati jiwa raga. Taya halangan diri simkuring ngababatang karibanusan demi ngabela bebeneran. Demi ngabela harkat sareng darajat simkuring khususna umumna demi ngabela bangsa, ngabela negara sareng ngabela agama. Sokomo para wargi maka sebat jiwa pameget. Asa piraku deui aya ancaman ti jalma biadab bade marangku panangan kitu bae. Harita harusna mah muhun bade eta bade nangkep harigu. Ta ayeuna simkuring bade tumaros ka sadayana. Saha kinten-kinten nu siap nyarengan simkuring kanggo ngusir jalmi jarahat nu bade ngaruksak akan harkat sareng martabat urang sadaya nu sakinten sanggem mangga waler kalayan ngadeg. Sanggem pokona malah sanggem heng. Siap sadayana? Siap. Hatur nuhun. Nanging ti dinten ieu urang kedah langkung waspada. Kedah langkung carincing page kancing, saringset page iket. Ulah dugi ka aya nu meleng di mana aya jalmi kalangkang kolongkong kalemur bari katingal nyurigakeun enggal tarewak. Mung omat ulah wa kami damel hakim nyalira nyana keula ka dieu cana keula pintonkeun ka pun bapa. Rupina cekap sakitu kalayan sakali deui simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana bantosan ti para wargi sadaya nawiskeun hirup kungguh sauyunan. Saur nyilisna gek calik deui gedengeun ibuna lajeng Ustad Winata sasauran masihan waktos ka sesepuh masyarakat kangge masihan pandangan sareng bejangan. Di antarana nu sasauran Aki Aceng sareng Mbah Subinta tokoh pelatih nu maksad nama masihan piwejang sangkan masyarakat leuwih iatna. Oge dina waktu aya karusuhan ulah dilawan sacara sologoto bari ulah bogadir atawa ujub ria turut takabur nu hartina piwejang ti Aki Aceng jeung ti Mbah Subinta kudu make perhitungan sangkan aya dina kakuatan. Nu hartina henteu cilaka kitu bae. Tutas Aki Aceng jeung Mbah Subinta mere piwejang ka masyarakat lajeng Ustad Winata sasauran deui. Hatur nuhun kana piwejang ti dua sepuh masyarakat nu mudah-mudahan piwejang ti mantena tiasa katampi ku sadayana oge ngajantenkeun hiji kakiatan sareng katebelan iman urang sadaya. Atuh sawangsuna ti simkuring seja amanat ka sadayana mugi ti danget ieu kedah langkung ningkatkeun kawaspadaan. Ningkatkeun dina widang persatuan sareng kesatuan. Kalihna ti eta amanat ka para wargi nu kagungan murang kali aranom kene. Utamina murang kali istri anu tos ningkat rumaja putri. Ulah angkat-angkatan tebih sok sumawonten kaluar ti wewengkon urang. Margi jalmi anu ngancam ieu marga nama mikahoyong kapunana. Rupina cekap sakieu bae riungan urang sadaya kalayan urang tutup ku doa
Mugi-mugi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sing saterusna mere perlindungan ka urang sadaya tiasa nebihkeun kana naon rupi kamusibatan bari urang sadaya. Mugi ulah hilap nedapi tulung ka mantena ku jalan ngalaksanakeun ibadah. Nu hartosna sing tiasa ngalaksanakeun naon nu dipiwarang ku mantena sareng tiasa nolak naon tanapi lebihan nu dilarang ku mantena. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temal masyarakat geus kitu mah bering ari ini baralik sewang-sewangan sedang Aki Aceng jeung Mang Subinta diwagel ulah wakamulih ku Ustad Binata malih teras ngawangkong dugi ka ampir wanci magrib. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya timimiti poe harita masyarakat sakabeh leuwih ariatna leuwih ati-ati nu ngarona beuki giat beuki gartos samalah nu can kagiliran ngarona ge tiap peuting sok caricing ditepas sewang-sewangan babakuna kaum lalaki nu geus darewasa bari nyerekel pakarang sabogana atuh nu latihan kana silat bela diri beuki saruhud kitu dikeur Aki Aceng jeung Basubinta nya dina ngajarna teh para mitra naon rupa pangabisa jeung pangarti nu geus aya dina dirina diketrukeun ditamplokeun ka anak muridna. Samalah nyilisna kasebut rumaja putri dina kasuhudan mah teu eleh ku barudak jajaka malah katingalina teh kange nyilisna asa leuwih calakan batan barudak jajaka minang dipecak ku Aki Aceng jeung Basubinta teu wudu gerakan kesit hebat naker. Kitu dina tenggelan geus kapake ku Aki Aceng ngagunakeun pakarang samodel bedog jeung peso geus tapis naker sajabati kitu geus bisa ngagunakeun hiji pakarang bandring sagala. Atuh teu matak aneh lamun jadi pamujian kalawan dipika atoh kudu ngalati geus teu ham-ham teu hariwang deui ku nyilisna sabab geus asak tina panggembleng pangarti. Atuh sajabati kitu ku Ustad Winata Ramana dikuatan kuda dasar ilmu batin puguh we kanggo nyilisna tamah masagi pangarti lahir jeung pangarti batin tos kacangking nanging sanos bari kitu kanggo Ramana teu weleh asak pangaping jalaran ngemutkeun kagungan putra mung hiji-hijina tur istri. Danya kitu para mitra sipating jalma mah ka anak koh kitu ku kieu oge teu weleh nyaah teu weleh melang inggis anak labuh kulaku rag-rag ku talajak nu nyimpang tina dadasar kamanusaan jeung dadasar agama. Kange Ustad Binata teu sepi ngatik putra teh teu suda tina masihan amanat anu didadasaran ku bab agama. Nanging saena kange Ustad Binata teu kagungan sifat fanatik teu reueus teu asa aing tos ngagem kana agama kalayan tara kagungan sifat getas harupateun kana naon rupi pasualan teu boleh ditimbang-timbang heula dibeuweung diupetahkeun ceuk paribasana para mitra. Cek basa sapopoe mah teu weleh lair aisan landung kandungan lega sampalan majarkeun saur anjeunna upami jalmi gampil bendu sok disangki nu kagungan panyawat darah tinggi. Dina sajero 2-3 peuting mah di wewengkon nu dilinggihan ku Ustad Winata teu aya kajadian naon-naon. Estu aman model sasari atuh nu ngarona tiap peuting can manggih bangsat kotok-kotok acan. Geus puguheun ari ti beurang mah masyarakat di eta tempat biasa tarenang barang gawe ngurus pakaya sewang-sewangan. Tapi sanajan bari kitu ari kawaspadaan mah teu laas. Hongko Ustad Winata satiap rengsana tepan magrib teu weleh maparin piwejang teu weleh maparin perhatosan kasakumna masyarakat khususna ka ahli-ahli masjid anu sok aramum. Tapi danya kitu abongkena kasebut manusia sok aya we nu rasa mokaha sok aya bae kalemahanana rajin leungit tina carincing pageuh kancing saringcet pageuh iket talobehna teh sok aya we da eta rasa maneh teh dikersakeun para mitra. Saminggu ti sabada aya surat ancaman ti Ki Mudasir alias macan tutul masyarakat eta lemur baralik ti masjid ta salat Isya eueuh di daluar saurang ge
kitu de Rona nu biasana pukul 10:30 geus nalongkrong di gardu atawa di teras bumina Ustad Winata. Tapi ku harita sakitu geus hampir pukul 11 can aya saurang-urang acan nu kalaluar. Samalah tiap imah asa jempling. Duka geus sarare, duka lamun haroreameun kalaluar sabab kaunarna peuting harita. Hujan tiba da asar keneh ngerecek taya reuleuhna. Rajeun raat ukur 2-3 menit, teu lila curuluk diturun. Panceg nincak ka pukul 11 kakara hujan raat. Buruan-buruan geus pada tuus. Atu nu rek ngarona opatan geus ting torojol ngajugjug ka garduh nu pernahna teu sabaraha jauh ti masjid. Parang peuting harita, Jang Ishak kagiliran ngarona jeung tatangana opatan. Harita ngawarangkong di garduh bari seuneu durukan ngabebelah, tapi dina hurungna teu anger sakapeung gede sakapeung leutik, malah siga nu rek pareum geus kakalicesan da puguh gede angin ngagelebug. Ngaso heula, ngaso. Harita para mitra unen nyarita. Halus mau lo bakal ngadurukan wayah kieu da sim. Ke kira-kira 12:30 atau beh di suna pukul 12 beh dieuna. Aya can sabaraha tiris atuh. Sabala halus nama ngalider heula mangkaning urang sarerea ke karata lurun ye di imah da kapegat hujan. Cek saurang Rona katelah Mang Unen. Nah, ari ngadurukan sore keneh kunaon kitu matak pamali? Lain matak pamali euy, da teu pamali ngadurukan mah. Ngan halusna urang ngalider heula ngarajongjon. Geus ngider mah rek ngadurukan, rek goleran gitu naon mangkani sakieu jemplingna peuting ieu teh. Tara-tara ti sasari da biasana geus sakumaha hujan ngecerak. Teu jempling-jempling teuing sabada peuting ayeuna. Yo Jang Ishak yuk, Jang Modin urang ngalider lah yuk. Cek Uneng bariah ngahung muniang nangtung cengkana kohkol. Kelangan kesang rusuhan teuing ngider sore keneh ieu. Moe naon-naon ayeuna mah buktina geus aya saminggu ieu naon mah jempling mah kitu naon. Ulah sok ingetkeun dume jempling naon-naon euy. Acawa nu disebut aman euy Neng euy. Ai perkara ngajaga keamanan mah teu gumantung kana aman jeung teu aman. Sabab ngajaga keamanan lain ngajaga bisa aya bangsat bae. Nah ka musibatan anu jalan-jalan inya imah kahuruan jalan-jalan mah. Teu aya banjir jeung na deui. Pikeun urang mah ulah rasa moka ulah rasa maneh tetep kudu ka carincing pageuh kancing euy. Ka carincing anu ulah leungit ning Ustad jeung Aki Aceng sakitu ipat-ipatan ka sararea. Syukur-syukur saterusna di lemur urang aya taya gangguan naon-naon atuh. Temal Mang Uneng aritas nyarita kitu kadenge anjing menirage harita teh babaung ti beulah wetan deukeut astana. Damang deukeun anjing menirage kitu beulah wetan. Ceuk Modin ngabejaan kitu deui Jang Ishak curing hak tuluy nangtung. Nu matak ceuk mangge urang ngalider heula bisi ngae naon-naon. Geus ngider kitu mah mangsa bodoh masing rek sare oge. Mang Uneng siga nu tegarna hate tuluy meulitkeun sarungna kana cangkeng sedeng bedog mah nyolegreng dina cangkengna. Sanajan dasi mugen oge teu daekeun ngider ari ngadenge anjing rageg mah. Bari batu rek arinit kapaksa manehna ngorejat nangtung tuluy arinit ninggalkeun gardu. Tapi koh-koh teu ditarabeuh sabab dicarek ku Mang Uneng. Sanggeus rada jauh ti gardu corelat-corelat cenah katingali. Kudu ngarona palebah kebon awi anu ting jorelat samalah ku Jang Ishak mah kareung soran ngagebling. Atur regrona opatan ari reunting salingker kanu suni. Pok Mang Uneng haharewosan ka Jang Ishak. Jang Ishak, siap Jang. Wayahna batur barejaan sina kalaluar kabeh. Tawa Jang Ishak ngabejaan ka Ustad, Jang Modin ngabejaan batur ngan omat. Ulah cocorokan ngabejaanana pokona masing lantinnya. Pokna beuki curiga. Ari Aki Aceng jeung Mang Subinta bejaan mah Modin haharewosan. Puguh atuh mangkaning eta nu pentingna. Yang beri buru-buru kade sing lentip. Temal Mang Uneng teu hararese Jang Ishak jeung Modin arinit sewang-sewangan. Ari Jang Ishak ngabejaan Ustad Binata, ari Ki Modin ngabejaan tatangana hanya kal peuting harita Aki Aceng keur aya nu karasa dina cangkeng maklum panyakit kolot. Tapi sanajan bari kitu pikeun masyarakat dirinya teu ngarasa kimir dume Aki Aceng teu kaluar,
tuh siap saja bari mawa pakarang sabogana atuh kitu deui Ustad Binata jeung nyilisna tos kala luar nyilisna nganggo lancingan pangsi kaluhur nganggo kaos hideung mastaka dibengker kulama setengah meungkeut rambut ulah ngarumai teuing waktosna seep